Batur ka pamirsa Wilujeng Patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran Sunda nyata carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-12. Kumaha pamirsa sadayana dararamang dina denget ieu? Syukur alhamdulillah upami daramang mah emang oge sapara kanca di studio ayeuna aya dina sehat walafiat sareng pemugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sateacana emang medar carita Sundana tong hilap ka pamirsa anu parantos nongton ieu channel tong hilap diantos subscribe-na kitunya mohon sareng like oge komentar nanya. Oge tong hilap tah pangtogerkeun we nya tombol loncengna kitu tah. Sumun diantos dukunganana supados emang tiasa mintonkeun deui video carita-carita Sunda anu saterasna. Sareng alhamdulillah garapan ieu tangtosna disarengan ku Mitra Kusuma Rekor anu masih keneh satya gitunya. Semohon sareng pamugi tiasa ngahibur ka sadayana gitu. Mangga tong nyangkolong teuing kana waktos urang pedar carita Sundana nyata carita Wadul dina judul Si Koncleng mohon dina bagian anu ka-12. Mangga urang di mimitian. Lumayan mopo oge yang ngalah sulu ya. Lumayan 2 sundung ge. Tapi kamana ieu si Nyai can datang bae? Ti imah kolotna kira aku nginjeng beas teu dibere nya aku kolotna. Asa ku harian lamun teu dibere. Itu tuh. Geuning kepat ngagandeang. Buah-buah teu dibere oge ya kudu jadi kolot ya. Nyai, nah datang lengoh badeng-badeng teu dibere injeumannya ku Bapak Nyai. Ih Akang, lain teu dibere ieu. Keh heula Nyai karak ge datang kela lain rareuwas teuing nginjeum beas piraku teu diinjeuman nya datang lengoh sanu teu reuwas atuh. Kang Samran diinjeuman beas mah Nyai kan nginjeum setengah karung didongengkeun lamun Akang nek lalampah rada jauh. Kapan ieu balik lengoh? Tah kieu. Soalna mah Akang teh beut asa pikiraneun kitu tah. Lamun memang teu diinjeuman mah nya kieu ieu. Nyai nginjeum setengah karung. Cek bapak ulah kagok Nyai setengah karung mah mending sakarung kek ku bapak diinjeuman cig we Nyai balik teu heula beas mah dianterkeun ku bapak rek dibuatkeun kana motor. Syukur kayak gitu mah eta cirining kolot anu bager. Akang mah hayang na kitu ieu. Hayang ngari riweuh kanu jadi kolot bae. Ih, lain kitu, Nyai. Akang mah kiwari mah dipikir dibulak-balik anggur digawe nya. Padahal mah mitoha Akang anu jadi kolot Nyai. Pagawean aya saeutik gedena pan jual beli gabah. Tapi Akang mah asa teu ngeunaheun ilu gawe jeung kolot teh.
tengenaheun diaturku kolot keur dina manggih katugeunahna asal ukara ragok itu tah. Dasar ngagugulu nguseup jeung nguseup bae padahal malamun milu jeung kolot moal susah-susah amat Kang. Geus lah, geus ulah diomong-omong bae, nu geus mah geus. Tuh geuning bapak datang, meuni rewod ieu mau beasa karung. Bagja niginkeun oge kolot urang Nyai. Ta geuning maneh Samran? Iya Bapak nganterkeun beas karunya aja ku si Nyai moal kabawa. Atur nuhun Pak. Lain dedengean mah aya beja ti si Nyai. Nanya Samran dek digawe nek ngalamar pagawean. Doana bae Pak. Kamari basa ulin ka nu si Arsim ya keur ngobrol ngawadul nah pamikiran tebet. Inget Kak, beulah wetan basa kamari di panguseupan aya nu ngobrol cenah mah di wetan teh aya kebon enteh sakitu legana boga tuan Walanda ngabutuhkeun karyawan. Ieu mah rek tos-tosan we lah Pak, rek datang ka ditu sanunya lah bisa ngarobah kehidupan di kampung nah antanya ke nya kampung Cihaur. Nya Jang Bapak ge ngadenge basa kamari-kamari ieu memang nya aya kebon teh sakitu legana cenah mah ngabutuhkeun karyawan. Cik didoakeun ku Bapak rek jeung saha ka dituna. Sementara ieu mah rek sorangan we heula Pak lah. Ke lamun geus puguh pastilah neang babaturan ka dieu. Ya karunya si Arsim ge nganggur kitu tah. Sagawe-gawe di lembur teh atuh Pak. Saya ayana di lembur. Ke lamun geus rada lumayan geus memang kaharti pastilah rek diteang. Syukur ngan Bapak ieu moal lila. Soalna Bapak ge rek aya tamu cenah, rek aya nu ngajual gabah. Sing kade Nyai nu hade ngurus barudak lamun geus ninggalkeun bapana nya. Nya Pak, moal ngopi heula Pak. Moal Bapak rek gera indit teh yeuh. Tah Kang, kurang kumaha kolot mah perhatian kanu jadi anak. Ari urang salaku anakna ngaririuh jeung ngaririuh bae kanu jadi kolot. Moal kapulangkeun Kang jasa kolot mah. Akang ge nyaho pelebah dinya nama. Akang ge ngarasa dosa Nyai. Lamun inget ka dinya mah ngeundala di kumaha. Jakayaan urangan sakieu-kieuna. Keun lah. Nu penting nama akang isukan rek mangkat. Maneh nu hade ngurus barudaknya. Jeung doakeun akang. Sangkan akang ayeuna mulus rahayu, salamet, bisa kumpul deui jeung keluarga. Oge akang mawa rejeki keur mararaneh di dieu. Amin, amin. Pamirsa anu kaleres nuju nonton ieu channel, urang tunda caritana Kang Samran. Geusan sampeureun urang caritakeun di lembur sejen nyaeta di lembur Cihaur.
Memang di lembur Cihaur teh lembur anu geus kaasup kota. Kebon tehna lumayan lega. Jeung alamna oge endah. Mangga urang dangukeun carita anu sa lengkapna. Bakri. Dewek mah di dieu geus 2 bulan hampir. Sabenerna mah teu karasan di gawe di dieu. Ngadala di kumaha. Pagawe nu sejen eueuh yo. Ayo maneh, aku naon teu karasan. Pan maneh nyawa sorangan Bakri. Ari dina gawe nama henteu saberat-berat yo. Ngeun ieu anu hulapna ieu. Anu nyieun hariwang jeung horeamna teh. Ieu di dieu baris mandor-mandorna ku garalaknya. Dewek oke Said, sabenerna mah mikir kadinya. Dalah di kumaha ari nek balik jauh di pagawean. Sih dina upahna mah lumayan. Ngan ieu baris mandor-mandorna ku garalak yeuh. Dekaup salah saeutik. Ngan nu anu teu kaharti ngan saeutik di yo Bakri. Naon teh Said? Ieu urang lamun meunang 10 kilo pan kudu setor ka maranehanana eta urang 2 kilo. Bayangkeun bae euy. Lamun meunang urang sakintal kudu setor 20 kilonya. Eta keur asupana kantong manehna. Lamun urang teu ngalaksanakeun kana kahayang maranehnana. Tuh beak urang teh lak-lak dasar euy dicarekan. Henteu saeutik loba nu digebukan, loba nu disiksa. Tah eta dewek sebenerna mah teu ikhlas teu ridho lah. Kesang urang menang cacapeanan, menang 10 kilo dicabel 2 kilo. Gitu jeung kitu bae unggal poe. Nah kumaha padahal mah nya ku atasan digaji ku tuan. Ku tuan sangkur padahal mah digaji maranehna kacida geledena tapi kana anak buah bet meres. Eta doang lah. Bari jeung teu kaup manggih awewe geulis. Tah lamun awewe geulis cenah mah eta ujung di songkokeun dihadepkeun jeung si tuan. Sabab si tuan eta cenah beuki kana pikang-pikang mencrang. Beuki kana awewe mencrang. Duh. Aya ku sakituna nya ari jelema jadi embos. Ku babari hayang awewe. Jauh urang mah boga hiji ke meuni ku heureut marabanana nya. Nyar eusi beuteungna oge. Maklum lah. Pan batur mah gede dunyana. Awewe hayang sababaraha ge kacumponan. Basa kamari anakna Abah Hamid dibawa paksa eta ku si mandur-mandur. Duh, pikeun dibawa kasih tuan cenah si tuan sangkur. Duh, asaku kacida teuing nya. Eueuh kakarunya eueuh ras-rasan eta batur. Itu Abah Hamid nepi ka gegeringan anakna dibawa geura. Kudu kumaha nya? Ya urang geus kieu. Ari urang mah nya ukur rakyat leutik lah, urang mah ngaula bae kejen kukumaha ge. Keun ngeunah teu ngeunah ke urang. Leukeunan bae, sugan bae kahareupeunna mah nya kaharepkeunna mah kitu. Aya jalana. Moga-moga bae ngan kabeneran ieu di dieu ieu. Can aya anu wani nya ngalawan mandor. Aya tanu jamrongan nu kumisna gede. Mawa pangawal
helanan geus ulah urang ngobrol bae urang digawe helanan ye lainan bisa kabeh kaya mandor ke urang carekanan lah. Said ayo ah. Jojon lain urang ye geus 3 poe ye teu minta upeti ka anak buah teu minta uang pi lah kumaha kira-kira poe ye urang disalar deui bae lah. Satuju lah dasarna ge si kantong dewek geus ipis. Aduh hayang gerah pesta ya dah. Udah yuk urang gerak datangan bae lah ka anak buah urang salar geus 3 poe urang teu nyalar dina sapoena 2 poena 3 poena ngajakan ku urang dilambatkeun sangkan urang hasilna rada mocekil. Ade cocok hai kita mah jangan deui mumpung iya yo pengawal orang, pengawal bos. Lamun kanyawan kuno eta di waduh bahaya yo. Urangan kebagian 3% dina 10%. Lamun geus aya tangan kanan bos mah asaku raruwet jeung rarung sing nu aya. Pikeun asup ka kantong urang kabeh. Ya kudu dibagi 3. Manehna 7%, urangan 3%. Ya mempeng manehna keur teu aya lah. Layo ya, cocok lah. Waduh, Pak Krik. Ayak mantor ka dia tuh duaan oi. Wah. Pasti nama ye. Minta uang pi ye. Geus 3 poe pan urang teu disalar ku maranehna. Waduh. Kumaha? Makanya orang gajian tacan ye tuh. Tadi bayar. Kudu kumahanya. Lamun orang disiksa kumaha ya kapaksa bae nu aya bae dina kantong oleh orang bikeun sugan jagisuk maka gantian ku gaji nu bakal datang. Lah ade Oi maneh Said Bakri kumaha geus siap biasa ye jeung pirokoeun kumaha geus sadia. Awas maraneh lamun awe ya jeung pirokoeun kumaha siap. Aduh siap pamandor ngan kumanya pan pamandor ge meureun nyawa sorangan lah encan gajian gitu nya pamandor pancan gajian naon dibikeun atuh. Ari mararane pan biasana ge tiap poe tiap sore ieu ngahaca ieu kumandor teu dipenta 3 poe pira ku ieu eueuh ke jagisuk gajian pan kudu nunggu jagisuk meureun ieu mah nu aya dina kantong behelanan. Aduh kumaha ya pamandor ya mah kudu maksa bae mah meureun kami mau bisa dahar ya. Ngalawan maneh hayang nyaho meureunnya candik kepret ieu ku dewek ieu. Aduh lu galak-galak ting pamandor mangka tuh ari keur pitilu poin mah aya ye sigana mah ye nya ye pamandor lajun nu sejen-sejenna geus dipentaan ndek ieu ge ngaja datang ka maraneh heula. Ye aya ye keur 3 poin mah. Aduh ampura ye pamandor ye.
Nuhun. Ayo dari gawe desing jongjon. Kami nek kabulan ditutup. Nek nyalaran kanu sejen. Kakariwan-kariwan anu sejena. Nuhun di gawena. Duh ya, ari jadi atasan aya kungeuna urang manyar duit saperak 2 perak ge ya kesang kacupur-cupur. In ngen ari uing mah sebenarnya mah teu ikhlas lah. Ngun moga-moga bae lah. Jaki sok padek pake tomata maranana sing disokot Bagong. Kira aya Bagong galak, saroko ta jelema nu kitu. Duh. Pikeun jeung ngiriman ke lempur eueuh. Malah dikumahanya. Ari balik ti dieu, keluar ti dieu. Can boga dipagawean yeuh, Bakri. Pukuin lah. Pada ringung yo aduh. Bakri sia. Ya. Nah, in sok poho bae, aiten kulieur-lieur yeuh. Mikiran manur kejul. Geus teu naon-naon lah geus ayolah. Urang mending digawe deui bae lah. Tunda sageda pamirsa anu aya di kebon teh urang kupingkeun carita anu sejena nyata nyaritakeun Tuan Sangkur salaku bos kebon teh. Oh nei. Hari ini sudah ada pemeriksaan dari pusat bahwa teh sangat bagus sekali. Nah, terima kasih pada karyawan-karyawan yang sudah bekerja dengan baik. Bukan begitu, hai mandor besar? Oh, ya Tuan. Kami bekerja sangat maksimal sekali. Sesuai dengan instruksi-instruksi yang diinstruksikan oleh Tuan, bahwasanya produksi kita harus lebih meningkat. Karena akan ada pemeriksaan dari pusat. Dan alhasil pemeriksaan kemarin alhamdulillah bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Oh ya, terima kasih. Para mandor besar dan juga untuk para juru tulis, kerja kalian sangat bagus sekali Tuhan. Tuhan angkat jempol. Saya panggil pada mandor besar Bapak Jamhani. Kesini sebentar Bapak Jamhani. Oh, ada apa Tuan Sangkur? Kalau bisa mandor yang ada di kebun teh, yaitu si Nurman disuruh ke sini karena ada kepentingan yang harus Tuan obrolkan ya, secepatnya. Karena sampai hari ini
dia belum nampak batang hidungnya dan belum kelihatan. Oh, baik Tuan. Akan saya laksanakan. Saya akan ke sana, ke kebun, untuk mencari siapa itu Mandor Nurman. Ya, terima kasih, terima kasih. Secepatnya saya tunggu. Wah, lumayan oke yo. Gos si kantong orang sepadat yo. Pengaruh be. Anak buah loba. Tilu poe di kepar kurang euy. Tadi penta-penta geus ni penta lumayan oge mocek ieu. Enggak, Norman, lumayan oke yo. Wah, ada manur besar tuh. Jamani, arek naonnya manur besar kayak dieu. Oi, Norman. Mohon aya naon Pak Jamani. Mana secepatnya ditunggu cenah ku Tuan Sangkur. Teng aya naon? Penting cenah. Waduh, siga nama ieu jang jinu kamari teh euy. Kahayang anu can kacumponan. Ulah sakulang-ulang. Gerak ditunggu ku Tuan Sangkur. Oh, siap Pamanur besar siap. Ayo. Urang dipanggil heula. Nu tunggu kebon di dieu maneh banyak lah. Oh, siap lah. Heula, urang di ka kantor heula yeuh. Oh, lapor Tuan. Bapak Mandor Nurman sudah ada. Oh, terima kasih Bapak Jamhani. Nurman suruh ke sini, suruh menghadap Tuan. Baik Tuan, baik. Geus lah gerak itu maneh, ulah sok. Bulak-bulit. Geus cicing heula. Aduh, aya naonnya. Oh, Nei Nurman. Dari mana saja kau? Dari pagi Tuan tunggu-tunggu. Kamu tidak modonghol ke sini ya? Tidak nampak di hadapan Tuan. Kemana saja kau? Tuan. Pan maklum, kebon teh anu sakitu legana. Tos keliling heula biasa ngontrol anu digawe. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Ada apa Tuan? Tuan manggil saya sangat tergesa-gesa sekali. Sangat buru-buru. Ada apa? Oh, begini. Obrolan kita kemarin, kamu belum bisa memenuhi keinginan Tuan. Apa teh Tuan? Saya lupa. Hei, kamu jangan pura-pura lupa ya. Tuan butuh kembang yang segar. Butuh kembang muda. Masalah itu tenang Tuan, tenang. Pasti saya laksanakan. Karena saya kan terhalang oleh tugas. Karena itu kewajiban untuk mengontrol kebun, biar kebun kita selalu ada nilai yang bagus sesuai dengan instruksi dari pusat. Nah, sekarang kalau memang sudah diperintahkan oleh Tuan, saya akan siap melaksanakan tugas mencari AWW muda. Oh, terima kasih. Jangan sampai tidak dapat ya. Tuan sangat merindukan itu yang namanya cewek muda. Nanti akan Tuan kasih persenan yang lumayan kalau kamu bisa membawa cewek cantik ke hadapan Tuan, oke? Oke, Tuan siap, oke.
Pamirsa sadaya di mana wae ayana rupina urang cekapan heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul si Koncleng dina bagian anu ka-12 hatur nuhun ka pamirsa dina segala perhatosanana sareng nyuhumkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana nyuhunkeun dihapunten kukituna ka pamirsa hatur nuhun pisan Egi Fajri sapara kanca bade amit mundur amit mungkur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cag a